Nah iya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jelema nu geus dijamin ku Kangjeng Nabi pasti asup surga. 10 sahabat anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi moal ka neraka. Salah satuna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hebat amat sih Abu Bakar Siddiq ku bisa kos kitu. Cak Kangjeng Nabi lauzina imanuhu. Lamun ditimbang iman Abu Bakar Siddiq jeung jelema sadunya kabeh nyana sorangan imanna beuratan si Abu Bakar Siddiq. Pohara si Abu Bakar Siddiq batu lain lalagaan lantak salah satu jaminan nu dijamin ka surga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kok hebat amat henteu ulah waka nyaritakeun hebat lamun can didongengkeun Abu Bakar Siddiq mah lamun ngadahar barang haram harita keneh ngabuncal-buncal utah. Lamun aya nu subhat harita keneh mules-mules mas utah. Pan ari ieu mah geus numpuk datang ka beuheung. Teu daek utah. Geus kajawan teh ieu teh ya hasil main, hasil judi. Dibawa punya duitna dibeli ke didahar bae. Ieu teh hasil kredit. Dibawa didahar bae. Ieu teh bunga bank dibawa kredit didahar bae. Teu kumaha. Tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq masyaallah kali. Ke naon deui kahebatanana Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah dideulekeun ka surga jeung neraka. Ammo tasi pangkat lain lalagaan pangkat mah nyana datang ka kikiran Gusti ulah sakjana gul tapi ku Gusti dibere bret surga bret neraka masyaallah tasi makom jelema pohara geus loba jasa mun urang nyaritakeun kahebatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tapi ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq ningali manuk enclak-enclakan di luhur tangkal korma nyana kieu bae bari ceurik manuk siama barang dahar nyatuan minum hees barang dahar nyatuan minum hees sakitu doang paeh maneh mah selesai teu aya pertanyaan jeung hisab yeuh Abu Bakar caknya namun paeh di jero kubur ditanya haju mun bisa jawab salamet mun teu bisa jawab cilaka ya Abu Bakar Siddiq engke dihisab sagedenya nu dijamin bae ku Kangjeng Nabi boga jaminan surga masih kene sieun nyana menghadapi siksa kubur ai si ieu bagaimana berani jasa ini bergaya ini ngaji Hamid nyana ieu tuh Abu Bakar Siddiq ngalengis dalam manuk masyaallah cakeun malah laula hayang teuing cakian lali hayang teuing gula jadi manuk ngahayang si Abu Bakar Siddiq teh hayang jadi manuk cakiana selesai meureun jadi manuk mah jadi lembu geus urusan tapi iya Abu Bakar Siddiq mun paeh engke kumaha pertanyaan malaikat munkar nakir mun bisa jawab salamet lamun teu bisa jawab engke kumaha cek manehna mun disiksa Kangjeng Nabi baik Kangjeng Nabi anu geus jelas pembawa risalah ketika Kangjeng Nabi keur inget-inget karena siksa Allah sieun biasa ngagolak hatena datang ka kadege kapan ku sahabat kula ge tadi ngadenge ieu teh besi teh kabagian aya deg-degan sararialna sanak buah ya melenceng bae tah gitulah ya sieun urang datang ke mana ya sieun urang datang ke mana bandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq bandingkeun jeung Sayyidina Umar boga kasieun besi di akhirat besi di kuburan engke disiksa pernah manehanana nyewa kuda kemudian kuda tersebut dipakai sorbana ngait ke tangkal korma kira-kira bangsa 10 meter turun Sayyidina Umar nyokot sorban cak sahabat aya naon buat sorban kakait atuh eta bae pundurkeun
kuda bantak tahun ka dia ulah teu berbicara mundur caknya waktu eukeur akadna kula mah berangkat ka ditu teu bicara mundur mun kula mundur engke disiksa ku Gusti Allah datang ka kos kitu sih gua ketika Sayyidina Umar peuting kadatangan sahabat manehanana eukeur netelkeun lampu eukeur nyaritakeun naon gitu ngaranna jumlah totalan dana nu asup nu kaluar jo sahabat ditanya aya naon kula aya perluna urusan negara rakyat apa urusan pribadi pareuman lampu di pareuman lampu ieu mah urusan negara lamun urusan negara boleh ieu urusan pribadi pareuman popoe ka cak sahabat kula tadi parlemen urusannya pribadi ini kan negara neangan coba bupati tah nu kitu tah neangan coba gubernur nu kos kitu neangan polisi nu kos kitu abri presiden hese masya Allah kali iku sieun berarti sok geura kembangkeun sieun urang datang ka mana ya mapan balik sholat di balik sholat Jumat culak-cilik kayak jelema ya jelema emang kurang sendal bagus ya ceknya mending mulai nu kiai Pak ya Allah ya Rabbi sieun besi teu lulus mah pohara budak sieun besi teu naik mah pohara sieun besi teu dahar mah lain lalagan sieun besi teu ditarima mah ku bebene pohara jasa sieun besi teu dialem mah ku jelema beuh pohara sieun eta mah lawan tapi sieun jero kubur apalkeun ti kuari man rabbuka wa man nabiyuka geus teu kudu salat lain kudu ngapalkeun kos itu sebab nu ngajawab lain urang amal urang ketika urang beramal amal nu ngajawab teu kudu diapalkeun ti kuari cara budak SD teu kudu sieun ieu tah ngembangkeun ya Allah ya Rabb bahkan nu kamari diaji di Bukhari aya jelema teu pernah ibadah kemudian manehanana ieu green geus green parah asana paeh ieu paeh asana cekana ieu kumpulkeun pamajikan anak kabeh kasimpulanna mah pamajikanna jeung anakna diwasiatan neng anak-anak kabehan wasiat abahnya naon bah asana abah moal hirup teh paeh asana abah lain deui rarasaan kok bisa kos kitu sih dek paeh urang bisa pasti emang kunaon ketika urang dek maot teh kapan malaikat raqib atid pamit ka urang malaikat raqib atid teh tukang nyatetan amal Haji Pendi mohon maaf tugas saya telah selesai maka saat inilah saya akan kembali ke markas saya bisa urang di pen dadah pen gampungnya ada kaluhur urang ditinggalkeun deuk kumaha teu garumasna malaikat ngarapung set selesai tugas ya cek aja pen aing paeh teh nanti ceng di abah paeh we abah kos wali bae nyoga paeh lain wali malaikat bisa raek bolong bego ucap tetanen ya Allah ya Rabbi eta bah naon kitu garana pohara jasa urang neuleuh malaikat urang ditinggalkeun ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang geus uharep paeh kajeun kumaha ge nyaho urang deuk paeh malaikatna pamit teh geus sarua abah pun paeh abah wayahna beulem geus tadi beuleum tinggal arengna doang awak abah tutuan geus ditutuan kumpulkeun haju engke ketika angin ngagelebung di laut aurkeun ka laut nya wasiat abah kos kitu teh hos pae
otomatis dilaksanakan upah majikan jeung anakna belum jadi arem hijikeun tutuan geus jadi lebu bawa ka laut aurkeun purun selesai. Maha kawasa Allah ngumpulkeun debu-debu tersebut dihijikeun deui plak ditanya hei fulan cek Allah kunaon maneh ieu make jeung hayang dibeuleum haju ditutuan haju diaur-aur kunaon Gusti abdi teh ngarasa teu boga amal sieun abdi kasiksa Gusti deui solusina abeh abdi geus teu disiksa selesai belum ajurkeun aurkeun geus abdi mah hayang sakitu bae ku sieun-sieunna abdi ka Gusti kasiksa Gusti kitu. Oh cak Gusti Allah ai sieun ka aing mah kos kitu geus bae dihampura sia coba eta ku sieun-sieunna dihampura geus banyak pedi teu kudu salat beuleum bae engke beuleum bae eta tutung di dunia tutung di ditu bakal sana ibadah. Ya Allah ya Rabbi gambaran sieun tah mah ulah deui tuturkeun kos kituna ke sia wasiat deui ka anak pamajikan ngadenge Ki Uci cek cenah dihampura abah mun paeh beuleum nya sia mah jadi budak lain titanurutan kos kitu nyaritakeun sieun dikembangkeun lantaran eta mah carita zaman baheula memeh Kangjeng di zaman Israel terjadilah tak seperti kos itu ku sieun-sieunna kasiksa Allah sehingga nyana mempraktekkan seperti eta geus atuh urang mah lain kos kitu sieun ka Allah sieun kasiksa Allah awak urang ulah terlalu dimumule teuing atuh itu mah dibeuleum atuh tunduh rada paksakeun saeutik ieu mah hudang dipenting cak kiai cenah tahajud makan di jero kubur makan caang batur-batur harees kurang hudang geus kieu bae mata geus kitu tah namun teu kuat-kuat amat ngopi kopi na ge lain ka sungut cot ceceran ka dieu ka mata bila perlu nyeun kopina saember urang asup ka dinya hayu sawak lamun batur sieun ka Allah datang ka sanggup dibeuleum sanggup diajurkeun diaur-aur lain kudu kos kitu urang geus datang ka mana perjuangan urang dalam rangka sieun ka Allah sok geura ge wayahna atuh hiji salat nu 5 waktu mah paksakeun embung na paksakeun kedua maca sholawat atuh aita salat 11 kali mah atawa 7 paksakeun rasa cinta urang ka Kangjeng tilu penting atuh hudang kiih bae atuh eta mah ini mah geus teu kudu ditahan tah mah malah mah di kasur kene wer ai hudang kos kitu perjuangan urang dalam rangka memotivasi tergerak ku sieun urang geus datang ka mana ieu mah pan ai sieun masih asal aya si embar rada nyingkap bae haju bae aduh tah budak putih amat jalain deui jeung nu di imah jakena teh ieu mah rada aduh tah hanjaka jakena teh rada kurang kaluhur saeutik sia mah kos kitu tolol sakitu geus kolot goblok meureun teh mah halo mun aya nu susuna gede wah haju rada mentok saeutik haju rada nyingkap haju bae pan aduh ampun biasa haju bae kolot tinggal kolot sweet anak gua nu beres kahayang mah tuh lah susuitan kayak maning ditoel leuwih jero tah mah tuh nah ieu lah sieun mana nu bakal nyalametkeun ka urang nu mantak aya waliullah disebut wali sotelo bakasieun geus kulantaran nu bakasieun ieu embung sieun besi Allah teu ridho di ieu anu henteu besi Allah teu suka
loba kasih mantap cek Gusti Allah sih loba amat kasih jadilah kekasih aing cek Gusti Allah orang cabrak memang iya dihakar iya didahar iya dilebok iya diberkat kuari geus culak cilik mah mata mana ieu bakal diberkat mana ieu bakal emang bangsa orek koros mah kos kitu orek koros mah iya aya orek koros aya orek kadut aya orek tah sieun di urang dicoba kuari introspeksi datang ka imah aing geus datang ka mana ieu sieun nyingsieunan siksa Allah mangkaning pasti jasa sebab eta mah termasuk akidah mugoyabat nu pernah dicaritakeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rempana urang malam ieu malam 7na nu almarhumah geus aya di alam barzah almarhum Haji Jama almarhum Hajah Nuryati mal kebeli almarhum Haji Pendi almarhum Haji Bahri almarhum Haji Fatin almarhum Haji Rusdi almarhum Haji Hamid almarhum nah iya almarhum kuari menghitungan batul bagus almarhum moal kebel deui almarhum Haji Supendi seperti eta lah urang ge bakal jasa sanajan kukumaha ge mudah-mudahan ku ayana urang hadir di 7na ieu urang termotivasi inget aing ge bakal pae jas kuari dipake paeh mah teu make jas lepis dipake paeh teu make lepis jubah dipake paeh teu make jubah polisi pakai pakaian polisi paeh mah teu make pakaian polisi priwit gitu menang dibawa TNI ge sarua teu bisa make roreng bupati teu bisa make setelan safari presiden paeh bungkus langsung dipocongkeun Masya Allah kareueut asap mobil ambalaya imah mewah harta dan lain sebagainya urangan mawa boeh doang selusup ka jero kuburan minha khalaqnakum titane urang didamek wa fiha nu'idukum dikatane urang dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra engke ti taneuh urang bakal dihudangkeun deui masyaallah karim asal ti taneuh balik ka taneuh urang cicing di taneuh engke hudang ti taneuh digiring urang ke ka mahsyar Kangjeng Nabi ditaros kumaha tingkah manusia ketika digiring Kangjeng Nabi az-zamir ma'a zamiri al-ma'a misbari wasyarib ma'a ka'sihi wa hakaza tukang nyuling bakal dibarengkeun jeung sulingna tukang mabok bakal dibarengkeun jeung gelasna tukang rebab bakal dibarengkeun jeung rebab Haji Patin mah anu ngokek-ngokek teh naon karena tanji teh tanji foto rompet jago paling ngundang hujan eta bakal dibareng-bareng ke kumaha eta tukang bas jeung ragaji tanda henteu ini mempermaksiatan nah bangsa balak genep tadi teplok-teplokan di dieu tah di dieu masyaallah kari Haju nu maling bakal diwujudkeun nu dipalingna titah dipanggul nu maling mobil aya ngajogrog titah dipanggul ngarana ge siksa nu maling embe titah dipanggul nu maling kebo dipanggul bari ngomong kebona sasada maling sapi ieu mah sakarung goni malulu pinuh dihulu karunggoni geus aing dadah pendek
kudu dipikir kurang ditapakurana tinggis jasa sieun cobalah sieun urang ketika urang digiring almar'u ma'a man ahabba seseorang bakal dibarengkeun jeung nu dipake karesepna urang ge lamun resep nasbeh tasbih dibabawa ku urang tasbih Rusdi bakal bawa tasbih melulu bahkan tasbih lagi ngagebugannyana atuh aja lain dipake pantau tasbih pake makana nah iyalah hati-hati urang bakal paeh pasti asup ka kubur amal milu urang kabita lamun nyaritakeun jelema ketika osok tahajud penting kan tahajud batilok berang aya ge Haji Pedi tahajud jam 7 teu lain tahajud qodoan nah ieu lamun sore urang hudang penting jam 1 jam 2 jam 3 eta caang di jero kubur saat batur penting lelap urang hudang dibere caca tahajud 2 rakaat 5 watt lamun 4 rakaat 10 watt lamun genep rakaat kos Haji Pendi tanyana aya genep ngan teu husu pareum hari genep ku genep kan pareum kebakaran nah kos gitulah ketika kurang bisa ngajembarkeun batur saat batur susah batur teu dahar bebeja ka urang bere batur minta tulung ka urang bantuan batur kan eta jembar hatena masyaallah aya jelema Haji Pendi kula ieu naon kitu ngaranna ti kamari can dahar tita kusaha sia ai mah teu ditah enggak sempit bakal kuburan Haji Pendi atas mah itu batur kasusahan enak ditak usaha tolol tuh coba aya deh itu di kos gitu mah diceramahan pugu batur keur lapar ceramah enggak iya sempit bakal guru gitu Assalamualaikum salam duh anak kula kemajikan teu dahar kamari peuih can boga ngaji kira-kira cukup teu sagantang gitu tak kudu tah sagantang nya yakeun Gusti eta duitna 1 juta lega kuburan lega ngan moal nya moal ieu geus carita lega tuh ngalegakeun batu yatim piatu fakir miskin naon kebutuhan batur lega urang bisa ngalegakeun batur lega kuburan urang Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma wasi' qabr muga ngajembarkeun tuah Gusti ka kuburan pulang doa Kangjeng berarti jelas loba nu lega kuburan nah di tiis di jero kuburan aya ASEAN nah iya bisa nyaungan jelema nu ibadah urang nyeun masjid ka Allah nempelkeun urang di masjid bisa ibadah tenang jelema ka Gusti Allah ku gara-gara urang nyumbang panas teu kapanasan hujan teu kahujanan bahkan urang siap meuli AC AB tarariis na ieu duit urang nyenangkeun jelema nu keur ibadah ka Gusti Allah nah urang di jero kubur tiis sebab batur tiis teu kapanasan teu kahujanan ketika ka Allah nyenaheun kan ya Allah ya Rabbi Haji Pendi tah bakal na tiis sebab jana meuli kipas di ditu di masjid jana nyana ge tah jadi jelema kan katiisan kuari kipas apa macet di jero kuburanna listrik apa nah iya bebejana nangnya padahal mah nang Haji Rosidi aduh ya aku kujana kana nu batur ge aku kujana bae ieu mah 2 kelipatan ieu mah bohongna nah ieu lamun hayang caang kuburan urang tahajud hayang tiis masjid majlis pondok pesantren lamun hayang jembarkeun hate-hate urang kunaon cenah kieu lain ku harta bae ku ilmu ku wawasan
kunuduh ke pokoknya jembar hati jelema jembar jadi jembar ku dunia nu butuhna naon butuhna ilmu bere ilmu butuhna wawasan wawasan nah misalnya kieu orang Maji ulah ada belajar dagang nih Maji ayo Maji naon kalian karung tekena ayo mesti belajar ya tah ya ieu bisa ngajembar ke batur kan nah ayo Maji dagang karung untung bae ta rugi ini gugur kieu cara dagangna sia mun ieu untung mun ieu karung hargana 200 ya jual ku sia 150 tereh ge jual makana ulah guguru kanu kos kitu teu beres nah keun dina urang aya guguru ekonomi kanu jago ekonomi cara-carana geus kurang kagambar jaheu urang ge jaheu kaharti urang lamun urang nyaritakeun karung guguru kanyana puyeng bangkrut mu aya bangkrut nah komo lamun kieu mah urang keur sedih jasa Maji kunaon mah sedih majikan gering aju atuh jangan hiji-hijina aju jol berang dah ieu kula mah haji cakena ieu ikhlas kula mah lah cakena ieu mah maksudna deuk sedekah naon sedekah ieu bae cakena ieu sedekah apem jadi jembar kan hati neraka tama ulah sok sedekah nah kos gitulah ieu keur carita sieun urang datang ka mana sieun dunia mah pohara sieun urang kasaingan mah pohara sieun urang teu sukses mah pohara sieun urang teu maju mah pohara sieun teu dahar mah pohara urusanana sakedar dunia tapi ketika orang sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir kok biasa-biasa bae malah tambah maksiat dan selanjutnya komong ke timbang amal komong ke ngajembatan siratal mustaqim geus datang ka mana sieun urang nah mudah-mudahan malam ieu urang termotivasi tergerak hati urang supaya nambahan sieun ka Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun almarhumah Hajah Nuryati mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana diterima amal ibadahna dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu kene bapak-bapak urang dulur urang bapak kolot urang tetangga urang geus maraot guru-guru urang mudah-mudahan dihalampura kabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang nu harirup keneh di dieu mudah-mudahan urang bisa tambah sieun ka Gusti Allah sehingga urang maot husnul khotimah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.